Selamat sore Don, kembali lagi bersama saya Hidayat hidup di kampung Don. Tah ayeuna Don sore-sore kieu itu mumpung can adan maghribnya itu rek ka maghrib Don nya. Suasanana teh urang rek meuli deui kelenci itu Don. Hayang meuli kelenci bikang soalna di imah aya 3 anu duana masih kene can siap kawin jadi rek meuli anu geus siap kawin Don kitunya. Keun wae lah Don randa ieu teh kelencina teh Don geus 2 kali anakan cenah kelencina teh randa Don tapi anakna teh teuing sabaraha hiji Don tina 2 kali anakan teh. Keun wae lah eta mah tong dipikiran Don. Nu penting mah urang mah nek niat hayang ternak kelinci Don sakitunya doakeun pokona mah Don nya. Pokona mah doakeun abdi teh sing aya rezekina tina kelinci teh Don nya meh aya gawe gitu Don. Tah di dieu urang keur ningalian heula Don, aduh bararadag kelencina tah hayang si ieu Don si hitam putih Don tingali kuaka mantap kieu kelencina Don.